Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ru'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Ari kana lagu apa? Ari Adnan ke nyaho. Sok kana lagu lagi ya. Lagu. Sekali ibu-ibu. Pernah sekali dari Jakarta untuk menengok mengendarai Pakti apa sekarang aku makan budaya Moskow matenya kampung Adnan bin Ad bin Udan bin Habaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail alaihi salam, Nabi Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihi, Nabi Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Arhu bin Palih bin Abir bin Arfahsan bin Sam bin Nabi Nuh alaihi salam, Nuh bin Lamak, lain Lamak kalau kita keser lain, Lamak bin Ahnuh bin Matusalih bin Idris bin Kinan bin Milyarid bin Ihlal bin Anus bin Nabiullah Sid bin Nabiullah Adam alaihi salam. Anu diperingati dina penting ayeuna hiji nabi, sesosok nabi anu diraksa ku Gusti Allah dina berbuat jinah, dina berbuat cus lapak samibir diraksa dina jinah dimiti Kangjeng Rasul, dimiti Nabiullah Adam alaihi salam, dugi ka Kangjeng Rasul sadayana dina diraksa dina lapak samibir dilaksanakan cucus. Mana dalil di kitab Al-Barjanji sudah dikurang. Di kitab Al-Barjanji sudah kurang. Hafidhah ilam. Abihi wa umihi diwit Kangjeng Nabi Adam anu janten kakek moyang urang sadayana dugi ka ibu ramana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Maka pantes dina ieu dengan sok salajan deukeut kana bulan puasa masih kena diayakeun Isra Mi'raj eta Isra Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada ayatna Kangjeng Rasul di alam dunia nuju ayat keneh Rasul di alam dunia satu-satunya orang anu menggemban tugas anu ngabogaan pangkat kalimatul haq, sautul haq, hidayatul haq, petunjuk kebenaran, penegak kebenaran, milampah kehadiran guru sakabeh manusia Allah deui wati Kangjeng penunjuk kebenaran satu-satunya orang zaman harita yaitu Kangjeng Sabadana Rasulullah
Lanjut. Oke. Ikan teri, ikan cucut. Lanjut. Ikan teri, ikan cucut. Sabadana Rasulullah patinggalkeun dua perkara mimin dengan kesenian. Ninggalkeun dua perkara kahiji ninggalkeun sunnah, anu kadua ninggalkeun sahabat. Naon cenah kahiji ninggalkeun, kadua sahabat cintari sahabat sahabat kahiji ninggalkeun sunnah aya tilu, kahiji aya sunnah qauliyah, anu kadua aya sunnah fi'liyah, anu katilu aya sunnah qauliyah. Kahiji sunnah kahiji sunnah fi qauli, kadua katilu kahiji sunnah, kadua katilu sunnah, kahiji disebut sunnah qauliyah. Ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek ayeuna parentahanana maupun laranganana lamun diturunkeun kurang eta nu kitu disebutkeun sunnah, nu kitu teh sebut sunnah. Mimin sunnah qauliyah ucapan Kangjeng Rasul ima parentahanana wa ima panyegahanana. Contoh tong jauh-jauh dekat masjid ya. Saur Kangjeng Rasul lain saur sieun lain saur si uau lain, tapi saur Kangjeng Rasul man taroka wirdan bahwa monyet man sing saha-saha jalma lamun dua usul pikir manusia gitu gitu man teh man sing saha-saha jalma rek lalaki maupun oleh rek pencong rek banci tukang kaca tukang kaci tukang waci rek tukang abel rek ajeng rek san rek nubon rek gorolaya rek anu bot rek anu bun tuh tahu kamu ninggalkan jadi sifat lapan ninggalkan wirdan karena wiridan maca subhanallah kilo alhamdulillah kilo Allah apa kilo ditinggalkan tak kusimang jangan sirik usaha itu ditinggalkan pamanangan ditinggalkan bahwa mangka jelma anu kitu teh sok likung-likung gajol likung-likung awas jeung Rasul lain jeung sia bahwa monyet begitu bahwa kirun rek lalaki rek awe nu kitu disebutkeun sekali disebutkeun santri begitu sholat maghrib ke wiridan langsung mantau takobong lu gitu disebutkan santri acengan kiai ustad ke wiridan langsung mantau taimah na ustad kiai ke wiridan ninggalkeun eta ustad dengan kental yang cepuin tak bahaya ini bahaya anjing jauh kali rek hukum habae ya umum anyat umum gimana tas balik gimana ini dimanapun tas dihuna datang asraf amrani gimana di alam tinggal ikan tas balik gitu nyontokeun monyet teh erek sawai imah rek lalaki rek awewe di imah awe kuitan langsung nonton cinta ada bareng ini betah jam si Andin nonton si Andin lagi pintu wirid begitu lewe lain cekui cekro Rasul saha jalma nu taradaek wiridan sumawona pasunatan teres sholat lalu batan sidang monyet bawa barang pasti
siap? Siap? Are you ready? Kalau sekali, yang sekali. Lalu cuy sama teman tadai ini depan. Mari. Tungtung nade awal. Tungtung mana? Ayo tungtung mari. Orang awalan. Cuy saja. Sama teman tadai ini depan. Sumawala, pasunatan. Beres salat, orang patan. Sika monyet, kelaparan. Masjid ngajdo, pakuir ieu mantong. Lajro siga bado, itu jama cologo. Siap. Sekali siap. Satu, dua, tiga, siap. Mantauka Wirdan Papua Kidul. Saha Jalmanu Tar